teteh ngadeg teteh ngadeg. Lilina tonggengkeun Lilina tonggengkeun diseungeut ku teteh dihurungkeun sok mangga tonggengkeun heula sakedik ya tong nonggeng teuing parem seungeutkeun deui neng dikoncang tas hurung diculaketkeun cepangan kuduaan hitungan katilu ditiup bareng-bareng siap hiji dua tilu ditiup aus ilaha illallah angin puyuh cepangan cepangan kendina manana ulah badan jiwa kendina kuat gede luar biasa lilin atau ditiup tadi dilepaskeun kana kendi lepaskeun tong dilepaskeun lepkeun cabut angkat lepkeun deui teteh goyangkeun bujurna teh bujurna goyangkeun ai luar biasa ayo terus tos cabut dah potongkeun kuduaan potongkeun tarik menghadap ke sana teteh hitungan ketiga lilinnya dibuang ke belakang hitungan ketiga lilinnya dilempar ke belakang siap ya betul 1 2 3 boleh dilempar silakan dilempar bareng-bareng ya teteh jongkok tahan dulu hitungan ketiga telurnya injak siap 1 2 3 diinjak oke stop udah pecah belum udah teteh dicuci dicuci dulu kakinya oke stop kemudian dielap alhamdulillah dipakai lagi sendalnya dibantu berdiri tetehnya dibantu berdiri alhamdulillah terus payun urang mepeskeun ngendi cepeng bujurna teteh nyepengan huluna istri masuk hulu aduh geus oge tara pupus ku sakali tara dicoba heula di payuna teu as teu Ajamrun teu as henteu teu asnya
Ya. Urang teteh urang bebeskeun keun dina urang make pirigan ngarah sumanget. Kumaha cenah? Piriganana cepengan ngani cepengan. Hiji kaluhur dua kahandap tilu digoyang goyang hobola. Nah, Gus, pas tengah-tengah, Pas. siap kurang ulangi deui. Hiji kaluhur, dua kahadap, tilu digoyang goyang kiri, eta goyang kanan, eta keol kiri, eta keol kanan, keol, hop. Mal pupus di keol wae mah. Moal. Sok, teteh siap. Hiji kaluhur, dua kahadap, tilu digoyang goyang kiri, eta goyang kanan, keol kiri, keol kanan, keol, Obotkeun. Cek aing ge naon mal pupus ku sakali sia teh. Make tanaga. Geus sebagai teu make pirigan. Bujur Angkat kaluhur. Angkat yang tinggi. Hitungan ketiga dilempar ke depan, siap. 1, 2, 3, yo. Luar biasa. Geus. Sok pulungan.